Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng saninten emas bagian anu kadalapan karya Kang Rompisnya atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha atuh salajengna ilalakon saninten emas teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian, mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi sing tiasa jantan rencang nu ngahibur kapala wargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna oge kamu bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheuhai nginum cikopai udud samsai oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukurnya di pabrik di pasar di kantor di perjalanan lah pokona makum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota ugi di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Ulah hilap di like di komen nya sareng di share link na lagu raos disambungkeun kana speaker aktif nyo atawa kana tua masjid ngan ulah dongeng sandaga mah sareng kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio anu tangtosna aya sponsor aya iklannya aya gaji ieu mah etang-etang parodi we ngamumule seni budaya basa Sunda khususna dina widang dongeng Sunda saumpamina ngaros kahibur ras hoyong apresiasi kanggo simkuring oge ka pengarangna nya supados lancar dina karyana kumargi mada kejar tayang pala wargi sadayananya taya bukuna dan setiap episode dikintu entah supados lancar hayu kurang apresiasi kanggo pengarangna 2000 saurang oge nya etang-etang wewe parkir atuh mugi sing tiasa jantan bentuk naon teh bentuk pangrojong nya bentuk apresiasi kanggo Kang Rompis da isina bete da mang dongengkeun karya nu luar biasa mungka abdi hungkul anjeunna kersa masihan dongeng teh nya kersa didongengkeun ngawidian gitu kanu sanes mata acan ieu teh kitu. Subhanallah estuning lillah anjeunna berkarya teh nya ngarang dongeng kanggo ngahibur kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan sing panjang yuswa berkah rezeki nya cing sehat oge senantiasa teras berkarya. Supados tinyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon saninten emas bagian anu ka-8 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Mahya lempang ngagedik muru katampian, basa datang kadinya saung teh geus ngajengleng we luhureun tampian. Kitu deui paragi popola saung namisah sarta hauna benang nyitak tina taneuh cadas, suluh gararing ngunung-ngunung gigireun saung, tunggul tihul rarentul ngarentep. Kieu atuh Mang Yuniar, wawuh jeung jurig teh dipangnyieunkeun saung di tengah leuweung nya, dipangalakeun cau, gawe dibantuan eta hodam kitu ngaranna. Sajongjonan mah Mahya ukur ngemang kadu, asa helo ku polahna Riri Wadarsi. Sup ka jero saung, Mahya ukur ngajengjen, samak ngagebar nutupan papan awi, gigirna geus ditutupan ku lawon hideung kawas reregan. Di beh juru aya beas 2 karung, di dinya ge aya tetenong weuteuh ditutupan kene. Mau beas di mana jurig? Lalaunan Mahya diuk cag kana tutup tetenong laju dibuka anjing. Betah daek jurig kieu mah nya daek amit-amit ya Bang Hayang. Teu sieun urang mah daek. Beas dipangmawakeun, imah dipangmeresankeun nya. Aduh. Lalaunan Mahya diuk cag kana tutup tetenong laju dibuka, eusina aya lauk asin sabangsaning samara, sameleung katut nu sejena. Mahya nyokot pipiti, tetela eusina teh kere belut seungit katuncar tangka nyamuang. Mahya teu lemek ukur nengetan kayaan di dinya bari pinuh ku kahelok. Red kana buntelan bajuna, di dinya aya simut weuteuh meunang nilepang. Aduh, disadiakeun simut ku jurig. Kepeuting nate jurig nate datang ngawujud awewe geulis sungit teh seungit ya, seungit handbody citra teh geuningan rasa bangkoang. Kuring mah tutulung teh haat karena Allah, lain hayang dipulang tarima. Tapi nuhun kita Darsi, ditarima ku kuring kanyaana. Pokna Mahya ngagereneng sorangan. Cacap Mahya cumaritana, kadenge sora ngakalineng banget ku halimpuhna. Sora anu ngawih dina pupuh kinanti. Layung-uyung kawas nu pundung, hibarna reuk cedeum. Ku asa melang netep layung, palia salira meang taya mulang. Layung-uyung kepentang kamelang, katiruk imut gandrung jajaka gandang. Mang Ian. Mahya rurat reret neangan datang na eta sora, tapi uleh didinya teh daya sasaha. Mahya ngahuleng, hatena bet nyeredet ngadenge kawih Riri Wadarsi. Kusiwel ngaluarkeun rokoholan tina sakuna, Mahya nglepus udud, haseupna pating laleok mawa implengan anu ngajomantara.
Dina wanci tengah poe si kaja keur lempang ngalenghoy rek muru ka saung. Basa anjog kalebah tangkal mala si kaja culang cileung neangan saung. Tangkal mala teu sirikna dikurilingan atuh samalah mah bari tanggah kaluhureun tangkal mala panon si kaja teu sirikna dibelelkeun. Panon si kaja teu sirikna dibelelkeun susuganan saungna kapanggih. Geus dipinahkeun ku jurig Darsi. Keke, aing teh sasab gitu ieu teh. Nah saungna teh aya di dieu geuningan. Tapi dah bener ieu teh tangkal mala. Geus dipinahkeun kitu ku Jang Maya. Tapi asal huta teuing ku sorangan mah. Kapan saung teh di dieu. Tapi taya tapak-tapakna acan geuningan. Beuh, aing jadi leuneng kieu ieu teh. Piraku naman aing kalang sukalam siluman itu. Kitu pokna si kaja lang-lang ling-ling badis anu linglung. Awahing ku balueng si kaja ini tururusuhan tidinya boga maksud rek terus nempo katampian. Ngan basa ngaliwat kana hancamahya si kaja tang kabunceli. Sajongjonan mah si kaja teh ukur ngajengjen kawas teu percaya kana panenjona. Aduh, tobat teuing. Nah aing teh keur ngimpi kitu atawa kumaha ieu teh? Geus puguh saung leungit. Ayeuna ningali hanca Jang Maya geus upuk aplak ka Cidalegana. Moal kitu gara-gara ngadahar cauririwa. Jang Maya jadi kasandingan onom. Lamun jalma biasa mah da asa pamoalan teuing bisa nyacareum anu sakieu legana. Kalilaan mah aing teh bakal ebel sorangan meunaan. Aing kudu kumaha ge? Paluhung kicarana mikiran kejadian teh. Aduh, Ceuk si kaja bari nepakan kana tarangna. Tong boroning mah keuna ka si kaja. Dalah kena ka jalma sejen oge geus tangtu bakal ngarasa leuneng. Kajeun kumaha bae oge moal kaharti kupikir moal kasungsi ku panalar. Bari pinuh ku kabingung si kaja indit deui tidinya lempangna gagancangan. Barang serog katampian si kaja molohok panona nyidikeun kana saung anu geus aya di dinya. Ret kana suluh anu ngagunu, ret deui kana saung paragi popola, si kaja nyiwitan kana leungeuna, tetela karasa peureus. Kateuyeub si kaja lempang lalaunan asup ka jero saung, breh atra mahya teh keur ngagebra sare, panon si kaja rurat reret nengetan kayaan di jero saung, si kaja nyabakan tarangna sorangan kawas nu giung. Astagfirullahaladzim. Naon nu geus kajadian ieu teh? Saung geus pindah ka dieu, tapi geus robah di sagala rupana. Alang siang anu keur sare teh lain Jang Maya. Bisa wae jurig anu nyiliwuri, setan anu mindah rupa, anu ngahaja nyamarkeun kana paningali aing. Kaya kieu mah, ku aing rek diparancan sia. Lamun jurig bakal nyaring, lamun manusia bakal angger sare. Kitu ceuk si kaja boga angkeuhan lamun anu keur sare teh lain mahya tapi jurig nyiliwuri. Bismillah. Untang anteng kukulinciran anu buncir di wasugi anu kuru jurig kutud lamun sia manusia kerek nyegrek lamun dademit udang nyaring parancah aing tisang ratu luhur jampe aing tisang raja linuwi haju gera nyingkah jurig peuting haling ini tri waberang ditundung bungan wangkelang bral geramiang. Kitu parancahna si kaja bari inyana meuremkeun panona. Bismillahirrohmanirrohim. Ayat 2 parawana wa 2 susuna wa kabirona bujuruna wa askumunuuna mantaro kalapapah wa ala caina al kancra halalun alal minantu haramun alal mitoha ila cucukin. Nyah si kaja ngabentakeun panona marengan mahya
najis. Aduh. Aing. Aduh, ampun. Cip kasirieun. Nya si Kaja ngabentakeun panona marengan Mahya nyerenge seuri ka manehna. Si Kaja tangka ngagurubuk beungeutna ngadadak sepa awahing ku sieun. Yuk juring. Ceuk si Kaja bari rek ngabecir ngan leungeunna kaburu dijewang ku Mahya. Tos siap pulpen urang deh. Ulang di pembacaan. Emang rek dikumahakeun bacaan. Si Kaja kokoceakan badis bolon rasa kasieuna geus minuhan dirina. Kang Kaja, eling Kang, ceuk Mahya bari nepakan tak si Kaja. Jang Mahya, tolongan akang Jang. Pokna si Kaja bari ngahing-hing jeble. Hor, nakunaon Kang Kaja teh? Palang siang dicongcong engang. Ceuk Mahya bari kerung. Lain Jang, akang teh asa gelo sosoranganan ieu teh. Saung leungit ningali hanca Jang Mahya ngagemblang sakitu legana. Akang teh bingung. Nah, bet bisa kitu. Hantem di pikiran kadon beki baluweung ieu teh. Ari akang kudu kumaha? Akang sieun gelo ja bacan kawin deui Jang. Aduh. Ceuk. Aing. Walon si Kaja deui bari ngading diut ceurik. Mahya ngabalieur miceun piseurieun. Mahya ngabalieur miceun piseurieun. Pok bae Mahya ngawakca. Hampura Kang, daya niat ngalieurkeun Kang Kaja. Tadi teh kadatangan dulur di barengan ku pagawena, aya kana 10 urang mah. Dulur kuring mah urang lumur conggeng deket kawadanaan Talaga Anyar. Dulur kuring kasebutna jalma aya tapi kacida berehanana. Ngadenge kuring gawe borong nyacar teh nya nahaat datang ka dieu. Dianti mereka daharan teh babantu mindahkeun saung ka dieu. Rengsek mindahkeun saung pagawena dititah mantuan nyacaran hanca kuring. Dulur teh ngarasa karunyangeun beureunan. Nitah mah milu ka manehna kaconggeng. Kuring teh lain teu hayang moal hade atuh ninggalkeun pagawean di dieu. Kitu ceuk Mahya ngareka carita ngajentrekeun ka si Kaja. Mahya nyarita deui, tah tiwang kita ieu mah lamun aya perkara anu teu kaharti tong jadi pikiran. Pangna urang datang ka dieu teh pan arek nyaar duit lain nyaar pikiraneun apanan. Ayeuna mah beas loba dahar sing seubeuh, sare sing tibra, saung geus merenah apanan. Nya Jang, kitu pisan, bener pisan. Ayeuna mah urang dahar nya Jang, teu kuat beuteung geus totojer ieu teh. Walon si Kaja ukur bisa tumarima kana caritaan Mahya. Si Kaja ngarumasakeun maneh jalma bodoh sagalana mercayakeun ka Mahya. Ari Mahya curing hak inyana poheun tacan ngaliwet. Mahya ngorejat hudang langsung muruka saung paragi popola. Mahya ngajenghok di luhureun catang hawu teh geus nagen balastrang tambaga kawas anyar nyait. Ret kahanapeun hawu di dinya geus aya boboko leutik jeung galona. Pon kitu deui dengan sangu geus ngabarak, aya goreng asin, goreng kere belut, goreng suuk sambal tarasi jeung sabangsaning lalab lembur. Geunah boga jurig kieu Mamang Junior. Leuleungan teh moal sieun, saung dipanggieunkeun, lahareun dipangliwetkeun ku jurig teh. Kieu ai jurig. Itu hodam itu asli hodam, cek hodam tuh bisa ngaliwet hodam nah. Ieu mah dina dongeng ieu hodam teh bisa ngaliwet, bisa ngoret,
Mana ya hodam bisa ngoret. Bisa danggaran ke dongeng itu. Mahya ukur ngusapan sirahna cagana boboko leutik sangu tina balas terang gancang diparinkeun. Basa si kaja kadinya ukuro coloho panona rutret kana dahareun anu loba rupana. Sok dahar Kang lain molohok padis cingok atuh. Ceuk Mahya bari seuri. Nya Jang, meni segala aya geuningan. Walon si kaja bari gasik diu. Toloba deui anu kapicatur, dekul bae duanana dalahar, puguh bae dibere dengan sangu anu rada mantes mah, dalaharna saregutna keranan. Sokomo sanguna kaambung meleber sengit jeung karasana pulen. Cacap tina dalaharna duanana dariuk dina bangku awi. Tilebah dinyamah panenjo kabeh laneuh teh kacida awasna sok sanajan masih keneh kekep ku tatangkalan. Pok bae mah ya nyarita. Kang, keun bae tong wara nuluykeun di hanca gawena. Bebeunangan kuring ge geus kawilang lega panan. Maksud teh ngarah urang teu ripuh teuing. Karana ge pagawean borong apanan. Batur ge can karuhan geus bebeunangan lega. Paling copel kakarek menang 3 atawa 4 patok. Hehehe, akang mah kumaha ujang bae anu leuwih apal. Walon si kaja ukur bisa ngagugu ka Mahya. Kieu teh Kang, ana ditengetan mah ku kuring. Ti dieu nepikeun ka pasir itu tutuh nu katingali nyeng celak. Kawas nama baheula ge kungsi dibukbak teh. Di sawang ku kuring ti dieu nepikeun ka eta pasir siga nama aya jalan robos. Ngan awahing kulila diantep gamlung eta jalan teh katutup deui ku kakayon. Mangkukna basa ngalaawi urang duan teh bari nyacaran jalan tincakeun. Ditengetan di ku kuring kaciri taneuna teu has balas ka irik baheulana. Lamun disidikeun ti pasir itu tuh di kabeh kidulna kawas aya jalan keur kalemur. Mun seuk teh mah ti dieu nepikeun ka eta pasir aya jalan di mana urang ngulang teh moal teuing kudu nguriling. Jadi teu kudu nyorang deui jalan anu mimiti. Kahijina mah leuwih deukeut, kaduana lamun mulang teh ka Cidalantipna moal aya nu apaleun. Kitu ceuk Mahya nembrakeun pamanggihna. Karti ku akang Jang. Iraha urang ngamimitian nyacarna. Nah rek pas sore atawa sareng sena pagawean. Nyasal sebaya tukang. Mun bisa mah 1 tas bebeunangan urang geus kawilang lega. Akilang bara benang 5 hektar mah ngarah jongjon bae. Walon Mahya bari nyerengeh seuri. Lamun batur anu ngadengena omongan Jang Mahya teh geus dianggaplah huta teh. Tapi pikeun akang mah percaya pisan ka ujang teh. Sabab geus aya buktina. Lamun ditengetan mah bebeunangan Jang Mahya teh geus aya kana 1 hektarna. Barina ge kakarek 2 poe barang gawe teh apanan. Pokona mah akang mah kumaha ujang bae nyerenkeun sagala rupana. Pokna si kaja teu loba pamikir deui banget ku percayana ka Mahya. Keun bae ari geus puguh kieu mah uring ngarasa regreg. Ceuk Mahya deui ngarasa bunga. Saterusna mah duanana aluprek ngobrol kaselangan ku pating kelepus udud.
Gancangna carita dina wanci sareureut kolot Mahya jeung si Kaja geus ngagaloler talibrana keraanan. Kaayaan di jero saung lekeb haneut lantaran dipindingan ku lawon. Sokomo Mahya mah sarena make simut geus tangtu atuh kacidahaneutna. Can deui bari ngeukepan ucing anu anakan 5 siki geus tangtu atuh karasa pisan haneutna teh. Kebayang di saung paragi popolah atawa saung dapur hau ngadederak ruhai didinya aya nu keur diuk emok naluhureun saregseg awi anu ditilaman ku samak leutik. Sakapeung ngasurkeun seuneu sakapeung sok ngareretan ka palebah saung jero. Eta jurig teh si duru ngasurkeun seuneu kitu atuh jadi jurignya boga kegiatan. Kucing anak sih. Ari anu keur diuk teh tayalian lintang ti Riri Wadarsi anu tangtunganana geus balik deui ka Bihari. Riri Wadarsi make kabaya kelir beureum ati disinjang rereng nengah bitis ari buukna anu ngarumbai panjang dibeungkeut kuncir kuda. Tetela Riri Wadarsi teh miboga wanda anu kacida geulisna. Panona cureleuk dipapaes ku bulu matana anu ngalangir carentik. Pakulitan Riri Wadarsi teh bodas bersih. Lambina beureum ipis mata kuruy. Pangawakan Riri Wadarsi teh jangkung leutik. Ngarareusi jeung kademol deui. Ngong Riri Wadarsi ngagalindeng ngawi. Sorana banget ku halimpuhna. Tak turutan eleh ku jurig ente ibu-ibu teh datang salaki ieu mah nya ngajanteng hareupeun panto panon bolotot coba beureum uratan buuk rawun coba dibeungkeut ku kabel di baju kancing jungjat diajak sare nangkarak susu siga ceplok no pake nyangigir ngadon nyelap dina kelek dibenyeng ka tukang tapung kenca jeung katuhu eleh ku jurig ai kamu. Bulan ngemprai di luhur langit anu lenglang, bentang baranang pating kartip, mapaisan peuting. Kamana diri kudu nyungsi, rumah sa tetep nangiwat rasa. Bulan kawas ngagupayan, ngahiap kanu keur kapidangdu. Bogohe dari diwate ka Mahya. Tak gitu Yuniar dipika bogoh ku jurig teh anu geulis. Ya mah datang jurig pikasiunun datang teh duka reulis gitu tek 2000 siki ge kuntilanak pan ai gareulis mah urang teh aneut. Mahya anu keur tibra sare ngulisi panonna rudat reret kawas aya nu diteangan. Mahya lalaunan cengkat laju ngoleset bari diharudum sarung. Ret ka saung dapur Mahya tangka buncelik atra
aya awewe keur diuk cindekul bari siduru. Mahya gigisi kana panona bisi bae salah jejeengan nuker siduru teh bangun anteng ngadeang-deang dampaleungeuna bari rumegak Mahya nyampeurkeun. Hapunten Nyai, ceuk Mahya dumadakan asa kasima. Kang Yaya geningan mangacalikan. Walon Riri Wadarsi teu kaciri leuwas kawas geus apal we ti anggalna lamun Mahya teh bakal kadinya. Mahya gasik diuk dina samak panonna manco keneh ka Riri Wadarsi. Hapunten cologok, abdi ngiring sidea. Hawa banget ku tirisna atuh da. Pokna Riri Wadarsi deui bari maledogkeun imutna ka Mahya. Teu sawios Nyai. Dupi salira Nyai teh sanya. Hapunten tumaro sanes kumawantun pun engkang teh. Ceuk Mahya bari teu oleh neuteup kanu geulis. Har, hilap gitu. Pan abdi teh anu kantos tepang dioyot. Dioy. Pan abdi teh Darsi, Ririwa anu marakayangan teh. Pan saur abdi, upami tos lepas dina cangkingan pangawasa siluman, wujud abdi teh bakal mulih deui ka bihari. Namung sok sanaos kitu, abdi mah kekebae Ririwa Kang. Walon Riri Wadarsi bari nyikikik seuri panonna ngarindat ka Mahya. Ku tante Nyi Darsi, aduh hapunten pun Kang teh hilap deui. Margi tangtungan salira teh pan sakieu geulisna geuningan. Maksud teh tos mulih deui ka asal. Ceuk Mahya atra beungeutna bareube. Geulisnya, geulis ge angger bae Ririwa tuh Kang. Hatur nuhun nya Kang, tos saat nulungan diri abdi. Tos lalu gina ayeuna mah kantun ngantos waktuna mulih ka alam kasampurnaan. Sakali dihatur nuhun nya Kang. Ceuk Riri Wadarsi atra beungeutna alum. Ulah nyarios kitu Nyai. Pun Kang mah muhlis dina mana. Sejatuh tulung ka papada makhluk teh sareng ridona. Teu hoyong dipulang tarima akang mah sumawona aya nu dipamrih. Palias teuing. Pun Kang ge sami bade ngahaturkeun nuhun ka salira Nyai. Wiretos ngabantosan ka engkang. Boh mantosan kana pada melan atanapi masihan anu sanesna. Sakali dihatur nuhun pisan Nyai. Walon Mahya bari dumareuda. Kapan abdi teh tos wakca kedaling sumpah bari babakti ka jalmi anu tiasa nulungan. Tah anu tiasa nulungan ka abdi teh diri engkang ku anjeun apanan. Ku hal eta pisan. Salami 2 tahun diri abdi bade babakti ka engkang. Sok sanaos anu dipasihkeun ku abdi teu sabaning sareng jasa engkang anu sakitu luhungna. Berkawis hanca pada melan engkang. Eta mah kenging Ririwa anu sanesna Kang. Abdi mah teu tiasa nyacaran reuma nu juju meunang keneh pada melan ukur ngawi Kang. Bari nage sangeuk teuing kedah cucur cacar mah kana panangan matak sasangareun. Ceuk Riri Wadarsi bari ngagigik seuri. Mahya teu burung milu seuri kagugu ku caritaan Riri Wadarsi. Naon atuh nya? Engkang teu tiasa ngangkeun geuningan kata tamu teh. Ceuk Mahya ngarasa era. Engkang anu tamu mah abdi mah pribumi anu tos lami nganjrek di dieu Kang. Pokna Riri Wadarsi ngagigik deui. Beli bade nyesep Kang. Kaleresan abdi nyanak. Curug Riri Wadarsi nuduhkeun kana deukeut tihang saung. Basa direret ku Mahya, didinya geus aya roko holan moal kurang ti 5 bungkus. Hatur nuhun Nyai. Di mana nyandakna ieu roko teh? Ceuk Mahya bari ngarongkong kana roko holan. Teu kedah terang Kang. Sok sanaos kenging maling oge teu sawios atuh. Da anu doraka mah anu nyesepna sanes abdi. Walon Riri Wadarsi kacida porengesna.
Mahya sarwadih ngagagak seri bangun suka nakeraanan. Hapunten itu bade tumaros, dupi harita salira nyai tos kagungan caroge, atanapi lengo kene. Sakali dihapunten sanes kumawantun akang teh. Ceuk Mahya tumanya kariri Wadarsi. Riri Wadarsi can warane maalan, inyana ukur tanggah ka langit bangun keur ngimpleng deui kamang salawas. Saleres nama abdi ti kantos nendena hate ka hiji pameget. Nyaeta Mang Ian. Tapi Mang Ian geningan kalah kabogoh ka doma. Euleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ilalakonnya Riri Wadarsi. Insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salajengna. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeut deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah musik, salah lain iya. Naon jadi iya. Oh tenan. Calikna tong tebih ting atuh. Sok caketan ka dieu mehana. Wios nyai. Mangga wios. Mengpeung teu aya sasaka.